Kalian ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup waktu anu rahayu linggang mangsa anu sampurna malah diri karena ati campaka mangkat nada beber layar tarik jaklar semua orang sakseni kurang sadayana prosesi ngaras kali siraman kersana neng Salbila Silviana putri Bapak Wedang Sender dan Ibu Eti Roheti. Upacara ngaras kali siraman persembahan Radiska Wedding di Mauntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sepuh miwa kali sadayana langkung dipayun rupina masih goreng sedang aturkeun regu nuhun laksa ketiga pingahan ka karsana Bapak Ustad pangarsana Bapak Haji Ad-Dadang sareng Bapak Haji Deden rupina mah anu mana mantana parantasna jajaran acara pangaosan tawasul oge marhaba anu alhamdulillah rupina mah disarengan ku para santri-santrina atuh mudah-mudahan anu name parantos kalaksanakeun acara pangaosan tawasul tausiah sareng marhaba malah mandar sing janten kaberkahan oge aya dina kubun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bagi sadayana rupina mah sadacan di pedar naon ari ngaras teh sumanggaina kawitan acara ngaras kali siraman persembahan Radiska Wedding.
lan sepuluh orang bahula supados kauninga rupi nama ku para noloman sarang supados teu janten pertaosan dugi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi muncul dina bahasa Sunda aya kecap ngaras anu hartosna nyaeta muntasan cai walungan anu beda bukituna kecap ngaras sareng ngaras teh rupi nama aya tumalina sareng cai nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu rama ku perantawi sareng cai janten cocok sareng loyok biji putra anu bade mitembian ngambah kehidupan anyar ngambah alam rumah tangga sejak edok gempor simololo nyuhunkeun dihapunten kasapuhna neng bila gelis dina dinten ieu sasatna hidup di biji cingguh di basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu upal-upalan sareng gelombang laut anu sakitu agung di dunia aya hiji parahu anu bakal ditumpakan ke sareng caroge tangtos nawa eta parahu teu salawasna aya dina kayeman tangtos nawa eta parahu teu salawasna aya dina katentreman tapi tangtos nawa eta parahu bakal ngareh bakat tuhu sareng kakenca anu pinuh rupa-rupa bogoda sareng cocoba kubituna urang doakeun urang sadayana ya mudah-mudahan Neng Salbila Silviani dina ngayuh bahtera rumah tanggana Sang Ceprian Firman Hidayat engke sing teu kacandaku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu agungna amin ya rabbal alamin simkuring sejapu beujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahirapeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup ibu hidup anu parantos ngandung hidup bisa bulan ngeherang 2 bulan ngemenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan lora 8 bulan kuburan dalam bumi kalawan ditampanan bukannya ibu ramah hidup sasat getih anu ngalunggerah cai karingat anu muncul tapi ketela dengan tulis kanya ibu ramah hidup daya watas suami begitu nebral ayeuna geura sungkeun hapunten kana janten ibu ramah hidup geura sungkeun pidu anak pidu janten ibu ramah hidup geura wasuh dampal sampean ibu ramah hidup geura singitan dampal sampean ibu ramah hidup anu ngandung hartos geura angkat harkat derajatna ibu ramah hidup sakali deui simpul sejak pupujuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngilapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup ramah hidup anu parantos ngayudah hidup disuk-suk tidung-dung beurang dijadikeun puting-puting dijadikeun beurang goda jalan hidup upami dietang ku artos tos sabaraha taun geulis jelas dan hidup tuluitan lagi bulikeun ka ena bade nikah upami dietang ku meter tos sabaraha ribu meter jelas angguan hidup tuluitan lagi bulikeun ka ena bade nikah kupituna beral ena geura sungkeun hapunten kana janten ibu ramah hidup neng bila geulis tidak ulah kunjung ka gunung ulah mujak sagara sabab urang gunung mah segera uruk sagara segera bedah tapi hidup kudu munjung yang ka indung mujak yang ka bapa sabab naon indung batu rahayu nya bapa tangkana darajat anu dicalikan ku hidup eta teh sinjang 7 sinjang kamu capai basana ge dianggona geus salabaran sakali tapi ari putra mah kaya barang anu pinasihan estu sadaya dipasikeun kitu kanahna ibu ramah hidup ka hidup tapi kacangkan tos rumah hidup biasa kitu kana janten ibu ramah hidup sinjang anu 7 teh ngagaduhan makna tanapi perlambang anu kahiji manana iman rukun iman aya 6 anu kadua manana Islam rukun Islam aya 5 anu katilu manana Islam baung iman jeung Islamna urang lamun teu bareng ku kaisanan ku kabeneran anu kaopat lambangna ikhlas sagala rupi padamelan ku didasaran ku kaikhlasan anu kalima lambangna soleh solehah putra putri anu soleh solehan ngadakeun ka ibu ramana sabab naon aya keterangan ida matabnu adama in kota mauhun lamin salasil sodakotin jariatin aw ilmi jeung taqawbihi awaladun salihin yadulahu di mana maut hiji anak Adam mangkaputus segala perbuatan anu nganutil perkara anu kahiji sedekah jariah anu kadua ilmu anu dimanfaatkeun anu katilu putra putri anu saleh solehan ngadakeun ka ibu ramana lambang anu kagenep nyaeta sidikiah teh hartosna bener beja teh ulah cek batu rumpul tapi beja kudu dibuktikan ku sorangan anu katujuh lambangna muqarabah teh hartosna
akrabna atawa deketna antara urang sareng pangeran urang sakitu para sepuh dewa pargi sadayana semoga urang saksena kurang sadayana hiji putra anu saja dokter por Subolondo nyuhunkeun dihapunten ka sapuh sok papayeulanan sakeueus di payunan hidup aya dua sosok mamah sareng bapak. Mamah nutos ngakandung salapan sasi hamida dugi kabeberan namagaran kalam dunia. Bapak hidup anu ngajiga hidup tusuk-tusuk di bundung gorang dijadikan puting-puting dijadikan gadang gadang hidup payus kalian pantas hidup dina dangat ayeuna sajanyungkeun dihapunten sajanyungkeun pidoana sajanyungkeun restuna ti dijantan mamah sareng ramah hidup para wargi sadayana sumangga urang kupingkeun urang sadayana kedalisan tina jantan kurang kali kanggo nyungkeun dihapunten nyungkeun pidoana tina jantan ibu kali tahun 5 tahun rezeki lorong api dicari di tangan di dama-dama ayeuna hendak cukup waktu hingga maksana anak itu dipisah ke bapak sedang bapak harapan mamah lain sugan dan berbelakang hidup berala anak itu gerak besar gerak payunan
sok dipeluk deh mana kalau dipeluk deh mana kalau soalnya sami mayunan ramah sami sukun sukun pidana tunjangan ramah sok doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak sok hapunten abdi Bapak nutos layuga siang kalihuna berabdi mah Bapak teri soalnya sangat sampean Bapak anak sami kon mulut ngacai suca Gusti masuk sok paribasa sulama Jawa Syekh Naler Syekh Midul sampai dia pesan anu belan hidup di alif begitu kaya dewasa begitu kaya badalika begitu nasukeun karidoanana sukeun restuna sukeun pidoana tulisan ibu bangga masuk dia abdi tos delapan tos disunatan lahir terus ke eyang lah ngawitan eyang ieu lah sapada setiap mapan ka eyang istri ka eyang pamagar sok sumber sami pidana peluk eyang ka kaluhur dipeluk neng sok sami juga pidana ti sadayana di wargi-wargina tos video kalau wargi sadayana sok karama alhamdulillahirobbilalamin rupi nama acara ngeras mereka terus melaksanakan atung ke sabadana rupi nama calon pengantin digedos raksukan Bu Radista Wedding badi diteraskan karena acara salat jenna nyata acara siraman sok ayo